Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina penang perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Salawasna disehatkeun, tur dimudahkeun dina milari milik rezekina katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kalura Gunung Malaka bagian ke-2. Mangga ka sadayana cara ketan. Kakocapkeun di hiji lemur harita teh dina waktu kerkayaan penting, kerkayaan harengheng aya karaman. Bertok cenah jama-jama lalumpatan nu saurang aya rampung saurang lumpat ka belah wetan anu satulurna diudag ku si Koya jeung Mang Kempis teh. Kebat lumampahna rampung anu lumpat ka belah kulon anu diudag ku hiji jama anu can disebutkeun ngaranna. Teu disangka eta rampok anu lumpat ka belah kulon teh ngabogaan kamampuan lumpat dina kayaan peuting jeung jiga nu geus apal deui kana wewengkon eta tempat. Da eta mah lumpat oge jiga anu teu karadagog diudag ku hiji jalma anu udag tuluy-tuluyan. Teu disangka deui jalma anu udagna ieu oge boga kamampuan lumpat anu oge sarua cepetna kumantu urang warga belah dinya nu geus apal kana kaayaan di lembur eta. Teu disangka kadang warga anu udag teh boga kamampuan lumpat anu bisa ngunggulan ka eta rampung dina kaayaan sababaraha waktu geus kaliwat. Ieu jalma teh mampu ngudag eta jalma nu satuluyna manehanana ngalagar kana popongkolna nu karep rek diheumbatkeun ka eta jalma. Si rampok anu geus aya di hareup sanajan manehanana dina kaayaan nu kangan musuhna nu aya di tukang, tapi beretakna sora lumpat ku manehna karasa jeung hiukna popongkol anu arek ditibankeun ka manehanana teh sakolepatan katingali atuh dina kerkayaan kitu teh hiuk lom cenah eta jalma teh ngelor ngahindarkeun silahna tina eta popongkol. Kurang ajar. Balicat si rampok ngabalicat balik ka belah anu sejen deui paretak dewe lumpat ngingkahan ti eta jalma nu mudagna teh. Kalekah lumpat deui bari jeung paretak deui we eta jalma teh udag ka si rampok anu ayeuna mah lumpatna teh ka belah kidul. Samang-samang sanggeus deukeut jeung kapireugeuh beureun ku si rampok jalma anu mudagna geus deukeut pisan balicat deui manehana ngabalicat jika nu ngulin-ngulin ka jalma anu keur mudagna teh. Kurang ajar ngulin-ngulin ni lain ka aing jeung eta jalma bari satuluyna mah paretak we ngudag deui. Dina hiji kasempatan ieu jalma nu mudag rampung teh geus kaayaan geus deukeut ayeuna mah manehanana teu ngaheumbatkeun popongkalna teu ditibankeun arek dibabukeun kana sirahna, tapi ku manehanana diayunkeun ditengkorkeun kana lepahan sukuna atuh sambil kitu kudawat cenah eta jalma teh ngudawat sukuna langsung we ti jongjong lambuh suk nyuksuk sabab katengor jeung katengkas sukuna. Ibarat katengkas ku eta popongkol langsung we ngagoler. Sakolepat si jalma nu udag teh satuluyna mah kadeuketan ka eta jalma anak baraku teh. Jebrot cenah. Eta si rampung teh dicabuk sababaraha kali ku eta jalma. Sae lain kurang ajar ngulin-ngulin ka aing sia jeung eta jalma bari rakejong cenah eta bajuna si rampung teh dicekal jeung diangkatkeun satuluyna mah rangkeosna leungeun eta jalma teh diparinggeuskeun satuluyna mah dibawa rek disetorkeun meureun ka nu wajibna. Kakocapkeun rampung anu lumpat ka belah wetan teh nu diudag ku si Koja jeung si Kempis. Teu eleh kesit manehana lagi lumpatna tapi teu bisa kebat sabab lumpatna manehana ka belah wetan teh geuningan salah sabab di belah dinya
geus loba pisan jalma anu muru kana ayana rampung tiap palicet manehna lumpat ka belah kaler ti dinya oge geus loba jalma atuh ieu jalma teh katingker ku anu ngadag ka manehanana nu satuluyna mah kilek jalma teh lumpat muru ka deket kalebahanana si Koja jeung si Kempis anu si Koja jeung si Kempis geus tatan-tatan arek newak ka eta rampung. Hati-hati Kempis euy, kade we, ieu juga bayangan yo jelema teh. Ceuk si Koja. Mere teh ngarah ka si Kempis supaya hati-hati. Nah, tangto wae yo. Wah, jabang geus kalagaran badog dah. Tadi teh jiga geus muraglin badog teh. Lain jelema ieu nu itu tuh anu murag badog mah. Seak eta jalma teh ngadeuketan lumpat muru ka si Koja jeung si Kempis bari ngamang-ngamang kana bedogna. Si Kempis jeung si Koja rada kaget jeung rada gimir ningali kana kolepat-kolepat bedog saperti kitu mah, tapi duanana tetep hati-hati jeung waspada ajaga tina segala rupa kemungkinan tur kas anu disalempangkeun. Hiuk cenah eta si rampung teh ngahambatkeun kana bedogna syut dua kali tengoranana anu diarahkeun ka si Koja jeung si Kempis bisa hindarkeun, tapi manehanana lain niat arek gelut jeung si Koja katut si Kempis eta mah muka jalan we nu satuluna peretek dewe lumpat ngajauhan si Koja jeung si Kempis. Tapi dina kekayaan saperti kitu prob cenah jalma-jalma teh geus ngadeuketan ka eta jalma anu satuluna peledang cenah palebah punukna pisan aya anu neungel bauna mah ku halu langsung we rumpuyuk eta jalma teh kapiuhan teu empes-empes. Kade we, hati-hati we. Tung dipaola we. Tuh aku dipayahan we. Bisi tong dipayahan tong teka. Wah, kurang ajar ieu geus mah wae. Kudu dipahala kudu dibayar tibanan anu anu kieu mah. Eta geus kapayahan ai buru-buru bawa ieu, urang bawa ka kubu. Kade we. Urang kudu ditanya heula bisi aya baturna. Wah, kitu maksudna ulah bisi-bisi dipayah ulah barang asanting ulah tahu teh ulah kaliwatan we. Ieu mah. Salah saurang pupuh lembur gahulag jeung nyaram bisi cenah ieu rampung teh tika dipahala tika nemahan kana patina, tapi sararea sanajan bari gemes tur masih keneh nafsu amek ka eta bangsa teh. Eta bangsat ragayeung we di pararangku sabab masih keneh dina kaayaan kapiuhan dibawa ka imah paku. Teu lila ti dinya jebul cenah saurang jalma deui nyiringkeun rampung anu geus diringkus horeng si bana horeng. Eta teh geuningan katelahna teh Kang Raksa cenah salah sahiji pamuda ti desa anu kawentar jago dina main pona. Kuningan ajun bisa dewa ka ieu jalma suka teh tadi teh saha jam sempet ditanya kuningan ajun Raksa. Ceuk si Koja samang-samang sapapangih jeung Kang Raksa teh. Nya Kang ieu kuring tah ieu hiji deui ieu sarua ringkus ieu mah teu kapayahan ieu bisa ditanya langsung beuneunan. Sok we atuh urang teh tah patua ayo urang bawa ka imah paku ieu urang setorkeun kana wajib. Ayo sadaya we atuh suku sadaya we atuh supaya regreg. Ayo satuluyna kadang warga teh cenah ngagiringkeun dua urang rampok dibawa ka imah paku. Kakocapkeun dina kaayaan isukna isuk-isuk keneh cenah kadang warga aya kana opatanana nyatorkeun eta dua urang rampong teh dua urang bangsa teh diiringkeun ka kawadanaan kacamatan meureun. Lamun ayeuna mah karep cenah arek dipasrahkeun kana wajib supaya ditibadan hukuman. Kakocapkeun dina isuk anu sarua di tempat anu sejen jauh di Cimalaka di jalan leuweung antara Panganjelkan jeung wewengkon Cianjur. Rombongan kuda keur maju lalaunan dihareup
Dihareup hiji jalo hiji lalaki make pangsi hideung beubeur bodas diiket barang bang semplak. Dina tonggong kuda aya karung-karung hasil tatanean beas jagung jeung bebetian sakur palawi jawe. Rombongan eta kuda teh horeng sibana horeng geningan. Rombongan gegeden menak kawedanaan di wewengkon Cianjur. Manehanana karep balik ti pilemburan muru kadayeuh kawadanaan geus nyokot hasil tatanen anu wasok disatorekeun engkena ka kabupaten. Eta rombongan diluluguan ku hiji menak nusok disebut Raden Wira. Ngaran asli nama geningan Raden Surapati Wiranagara. Digigireunana satia pangiringna Rakean Wirasantika. Hiji punggawa satiana Raden Surapati Wiranagara. Ieu Raden Surapati Wiranagara gaduh kalungguhan jadi wadana di wewengkon Cikajang anu jadi salah sahiji jajahan anak di wewengkon Kabupaten Cianjur. Raden Surapati jeung Rakean Wirasantika diuk tenang dina luhureun kudana. Jadi pamimpin ti eta rombongan ditukangeunana aya cenah 3 padati anu ngabengkot we mawa hasil tatanen diiringkeun ti tukang ku 4 kuda oge anu dicalikan ku punggawa-punggawa karep beunang rek ngamankeun eta rombongan nu mawa hasil tatanen. Heup cek Rakean Wirasantika ngeureunkeun kana eta rombongan. Tidinya karungu Raden Surapati nyarios. Aya naon Rakean? Nah make dieureunkeun. Di badi payun aya pengkolan jeung rada hieum. Tidinya teh upami teu lepat mah aya leuweung leutik. Jeung sok karungu we seueur jalma anu jarahat rampung cenah becana mah. Oh nya kuring oge lomba ngadengekan eta perkara teh. Atuh urang sing hati-hati ari kitu mah. Satuluyna Rakean Wirasantika mengkolkeun kana kudana muru katungangan rombongan. 2 urang punggawa dititah ka hareup maturan Raden Surapati. Ari manehanana ngajaga cenah jeung 2 urang punggawa anu sejenna karep rek nuturkeun di tukang. Satuluyna sanggeus kitu mah eta rombongan teh maju deui lalaunan muru ka tempat rek ngaliwat ka tempat anu dicuriga sok kawental aya rampung teh. Kilek eta rombongan teh ngagilek asup kana wewengkon anu tadi dicuriga teh. Benar we di eta tempat teh rada hieum tur cenah. Di sabelah kencana aya gawir anu nungtawing ka handap. Di sabelah katuhuna oge aya gawir anu berenang. Ieu tempat teh hiji jalan anu meulah di antara 2 gawir. Raden Surapati satuluyna nyarita ka 2 urang punggawa anu aya di gigireunana. Sing hati-hati sabab ieu jalan teh rada heureut ieu. Jaba deui ka gigir gawir, ka kenca gawir, ka katuh gawir. Pantes pisan lamun aya jalma nu ngajegat teh jeung kawentar loba rampungna cenah loba dieu teh. Yaktos Raden, kena hati-hati di parih dieu mah. Ceuk 2 urang jalma oge ngabenerkeun kana pamandanganana kana omong-omonganana ti Raden Surapati. Saenyana mah eta tempat teh teu pati jauh ngan kawentar bahaya sabab ngan ukur 500 meter karak mah. Ieu rombongan teh kira-kira nengahan ti eta tempat rada lempar saeutik tapi kajlong cenah. Aya 2 urang anu make taraga sideung ngajegat di hareupeunana Raden Surapati.
di antara dua orang anu make taregos teh satuluyna nyamperkeun beri nyarita. Kaula teu hayang kabeh barang, tapi cukup sapadati ieu tinggalkeun di dieu. Dua padati deui bisa dibawa ka itu kadayeuh cenah, hayang dibawa ka kadipaten lain. Ceuk eta jalma bari ngangsrod manehanana teh ngulang-ulang oge kana gobangna tutunjuk ka Raden Surapati. Di omongan saperti kitu Raden Surapati ngarasa teu keunah sabab aya jalma andar-andar bari make taregos nu sok disebut rampung ti ameureunana ngancam tur marentah ka manehanana. Kurang ajar, anjeun teu nyahosa kaula. Heuh, ceuk Raden Surapati langsung kajeleng we luncat tina kudana langsung nyerang ka eta dua urang rampung. Dina kerkaayaan kitu barengan kerkaayaan saperti kitu di tukang oge aya cenah kira-kira 4 rampungna anu ngajagaan langsung we nyerang ka dua punggawa anu di tukang. Hati-hati we. Seak-seak rampung-rampung teh nyerang ka dua urang punggawa anu aya di tukang. Tapi ieu dua punggawa anu aya di tukang sanajan duanana dina kaayaan keur tunggang tina kudana tapi pelotrak cenah tongongna aya anu mabuk kalawan tongkat atawa tumpak atau kuluntung cungkawing. Ieu dua urang punggawa teh langsung we ngagoler ngaguprak sabab katibanan tonyokan ujung hanteman tina popongkol atawa tumbak anu dihembatkeun ka ieu dua urang punggawa. Raden Wira kakocapkeun Raden Wira Santika punggawa anu aya di tukang teh ningali baladna enggeus rarubuh kalawan sababaraha geprakan ku balad rampung satuluna kajeleng manehanana teh turun tina kudana karep cenah arek males ujung ngayonan kana eta kaayaan. Seak cenah ieu Raden Wira teh langsung we ngahembatkeun kana gobangna tapi ente di lagar masih kena dina kaayaan sarangkana. Jebret cenah ieu rampung-rampung anu aya opatan teh kalawan sakilatku gerakan anu cepat pisan langsung we katibananku tonyokan ti Raden Wira kalawan ngagunakeun jurus puseur angin gunung ngahembatkeun pakarangna dibubat babit ti kencak jeung kakatuhu atuh langsung we eta rampung anu opatan teh teu bisa mangap mulia deui langsung kapiuhan harita keneh oge. Sanggeus kitu mah kilok cenah ieu Raden Wira Santika teh langsung ngagilok perembong we lumpat ka belah hareup. Padati-padati anu aya di hareupeunana teh kaliwatan kitu wae dina gerakan anu cepet pisan. Kakocapkeun Raden Surapati nu aya di hareup hiup. Peletrak cenah. Kolepat bedug ti rampung anu make taregos teh ngolepat ngarah kana sirahna Raden Wira Santika. Ngapunten nya. Ngolepat ngarah kana sirahna Raden Surapati. Lep ieu Raden Surapati teh nglok satuluyna mah ngahambatkeun kana gobangna anu masih keneh henteu dibuka. Jiga-jiga ieu Raden Surapati teh embung baragatkeun nyawana ieu rampung tapi eta rampung teh pedang cenah palebah jadi napisan katibanan ku hembatan tina gobang sanajan masih keneh dina sarangkana hungkuyung cenah ieu rampung teh langsung ngahungkuyung. Salah sahiji deui rampung mundur balengkah satuluna manehana narogas kana badugna aya kana duana dipalangkeun disilangkeun di hareupeun dadana. Kurang ajar Raden teh geuningan boga pangabisa yeuh ceuk eta rampung. Sanggeus kitu mah eta rampung teh fiu centreng sababaraha kali bedug anu dihembatkeun ka Raden Surapati teh ngacentreng we ditakis ku gobang anu masih keneh encan dilagar encan dibuka tina sarangkana tapi sajongjonan ieu rampung teh boga kakuatan anu cukup hebat oge. Tapi
Raden Surapati oge lain menang atah-atah manehana bogakeun ilmu kanuragan, ilmu bela diri anu cukup bisa ngayonan eta meureunnan ka palarampongna. Dina keur kaayaan kitu kacelong Raden Wirasantika datang satuluyna mah dibandingkeun kana gobangna oge anu geus dilagar ayeuna mah, tapi sanggeus kitu mah jempreng sabaraha kali gobangna ti rakean Wirasantika teh dihembatkeun ka eta jalma anu make taregos, tapi shot cenah ieu rampong teh bisa nangkis kana eta serangan. Dina keur kaayaan kitu klik cenah ti belah girang ti belah luhur jeung ti belah handap kadenge jalma anu ngahwit anu rob we aya kana 10 rampongna ngumpul di eta tempat. Orang sebenarnya orang kuningan rampung teh jumlahna teu disangka loba pisan. Cing hati-hati Raden kade ya. Punggah tatan. Urang kudu bakal perang ieu mah model kieu mah. Cek Raden Wirasantika, rakyat Wirasantika. Mere tangkara ka balarea supaya hati-hati ngajonan eta karaman. Atuh keur we perang campur di eta jalan anu heureut teh antara gerombolan rampong ngalawan rombongan Raden Surapati. Sajongjongan kaayaan teh perang jamkos nu perang we 2 urang punggawa anu nyasa di hareup teh teu bisa mangkap mulia, malahan mati aya nu abor-aboran getih sagala rupa langsung we nyungsep di kamalir kabunangan ti balang rampong anu sakitu lobaana. Di hareupeun rombongan teh Raden Wirasantika jeung Raden Surapati keur patonggong-tonggong we taki-taki nyang hareupan kepungan ti para rampong anu masih keneh loba can bisa ditaklukkeun. Dina keur kaayaan kitu hop Surapati kaula apal kanjur, tapi kaula oge teu hayang aya riributan we jeung anjeun, tapi sakali ieu kaula arek mere ampun ka anjeun. Ngadenge kana kekecapan ti kapala rampong saperti kitu Raden Surapati satuluyna nyarita, kaula teu butuh pangampunan ti anjeun, sok ya anjeun nu kudu nama talu ka kaula, ceuk Raden Surapati. Alus anjeun boga kawin saperti kitu, tapi lain ayeuna waktuna, ceuk eta rampong bari kajelong eta rampong teh ngakajelong lumpat ti eta pakalangan sanggeus mere tanda ka babaturan gendingan eta teh tangara supaya ieu para labalad rampong teh ngajauhan ti eta tempat anu satuluyna mah kalalaburan teuing ka mana. Sajongjongan Raden Surapati jeung rakyat Wirasantika masih keneh ngahulang we sanggeus ditinggalkeun aku badan balad rampong, malahan mah rampong anu asana kapiwuhan ku Raden Wirasantika katut ku Raden Surapati oge geus dicarokot ku pada baturna. Sanggeus kitu mah 2 urang gegedean ti eta rombongan teh papariksa ka 2 urang ka 4 urang punggawana anu ayeuna mah geus hararudang deui bari ngepukan kana bajuna, malahan mah aya nu tatu sagala rupa. Sanggeus diumbaran sakumaha nisnina jeung papariksa Raden Surapati nyarita teu salah dia tempatnya bener-bener loba pisan karaman tika kuring ngalangaman ngaram dirampung segala rupa, tapi eueuh barang anu coceng mereunannya harakean Wirasantika. Alhamdulillah hari barang-barang mah ieu masih kena utuh, tapi berat urang geuningan aya nu tatu, tapi naon maksudna eta rampung geuningan henteu ditundikeun ka kadon kalalabur, ceuk Raden Wirasantika. Satulaina Raden Surapati nyarita teu apal atuh kuring oge aya palebakana kitu mah ku aya we ya
waktosna waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna. Makanya dilajeng wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui permio.